hayang sabarit dan ieu mas kawina baraba bang semoga mau duit henteu teu mau duit cekeuna teh mau naon tuh ieu mau jam tangan doang sabarit harga jam tangan nang milih di mingguan 5.000 dek sia indon di mas kawinan jam tangan 5.000 mau salah keluarga jam tangan dah aing nikahkeun anak aing ka sia nya kelawan mas kawin jam tangan harga 5.000 rupiah kontak. Bismillahirrahmanirrahim wa mukrohin lan kang den paksa ilahari ing dalam mungguh kaul azhar wa kadzalan iku kaya iki la mukra kullu jihatin abaha biha alim utawi saban-saban jihad kang ngawenangaken biha kalawan jihad alimun sop'ali kanikahin bila syuhudin kaya nikah kalawan ora pirang-pirang saksi ala sahihi mungguh kaul sahih wala bighati mayitatin lan ora kalawan ngawati babatang filasahing dalam monggo kaulasoh wala bahimatin lan ora kalawan ngawati bahimah filazhari ing dalam monggo kaulazhar wa yuhadulan dan hadiasi wong bi mustajaratin ing dalam bati kang den sewa wa mubihatin lan wadon kang ngawenangaken wa mahrumin lan mahrum wa in kana tazawajahalan sanajan ana ya si wong iku ngarabi ya si wong ha ing mustajarah wa mubiha wa mahrum wa in kana tazawajaha urang masih keneh ngabahas tentang zina. Masya Allah, iya urang menyaritakeun zina di negara urang mah kuari teu pohara perzinahan teh aju eueuh sanksi sebab Al-Qur'an teu dilaksanakeun dina bab jinayat mah eueuh sama sakali geus ku sabab nagara teu ngalaksanakeun sanksi zina lain berarti ayo aman-aman bae tetap di dunia negara teu ngayakeun sanksi terhadap pezina diselesaikan ke di Rabbul Jalil di harapan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ada ulalah cenah ada orang zina masalah ieu di Indonesia mah janganana ge kos karar itu malah urang ge dibiayaan kunyana titah zina yuk urang babarengan berjamaah zina tah di Indonesia mah aman eueuh sanksi selama saling suka selama saling senang tidak saling menuntut eueuh sanksi
kecuali pemerkosaan terhadap sesamaan umurna sarua dewasa leuwih-leuwih ka budak leutik kaharak eta mah ngaranna pemerkosaan penganiayaan aya sesama suka Zaid jeung Umar zina kanyahoan ku RT dibawa ku RT Kapolsek sidang tanya ku polisi neng zina ya iya kamu zina Zaid betul kamu dipaksa enggak Indun enggak kenapa saya suka kok Zaid kamu memaksa ya enggak malah saya merosotin celana dia merosotin celana saya waduh RT ya saya mau ka dia untuk lagi hayang ieu nganyanana teu daekeun wata kukula dibawa ge ka dia ieu dendam ke umat wah bloon di RT tah jadi sanksi cek puasa balik neng nomor rumahnya berapa neng emang kenapa ntar bapak terusin dah tarolol kan di orang mah sanksi nah maksudnya nyaritakeun ge dengan tidak ada sanksi di satu negara terutama di Indonesia tentang zina bukan berarti selesai permasalahan anak tunggu nanti tunggu engke sia di sidang di hareupeun neraka jahanam tinggal dijebrus-jebruskeun bae aduh masya Allah jelema zina wajib jihad muson wajib diranjam sampai paeh kumaha lamun Ki Zaid dipaksa Zaid mung zina dipaksanya dibawa dicekelan diporosotkeun ditoelan Ki Zaid beureum bae hayo sia zina bung Ki Zaid cicing bae lamun sia teh zina ditembak sia ku sedengkeun si eta algojo lamun teu diturut nyaan nembakna atawa ngabacokna bebeneran zina nyana cicing bae dirapetkeun set nyindun jeung Ki Zaid diasupkeun dipaksa Ki Zaid mah teh atuh teh mah barangna ge ditoelan doang ieu hudang ge tah eta dipaksa bae Ki Zaid teh dipaksa bebeneran jadi nyana mah cicing bae anu goyang awewena aing kumaha ngomongna tuh maksudna Ki Zaid nama tergerak-gerak lamun Ki Zaid gerak terjadi di pemaksaan anak berarti aya hayangnya gerak bae setik bae kitu nendetkeun misalnya atuh aing kumaha ngomongna tuh aduh ya Allah ya Rabbi kudu cicing we ngaran-ngaran dipaksa mah cicing ulah aya gerak ka hareup ulah aya gerak ka tukang ka hareup teu meunang jadi nu gerak teh ieu mah awawena perekna ublag bahasa leuwih baheula deui teh mah ublag mah bahasa kuari mah naon gara tuh kan harebat tiasa ieu jelema nyaraho meureun tatanggana kajen kumaha ge Masya Allah timimiti WTS aju ublag aju perek kuari jablay aju naon deui kan sia leuwih nyaraho atuh Masya Allah lain ngapalkeun Quran ngapalkeun kos kitu Masya Allah yes. Rampun budak boh bahara nah iya Zaid dipaksa
Lalu jadi masalah kuari apakah Zaid dia dipaksa tetap wajib jihad wa mukrahin ay wala hadda alaihi wajib jihad Zaid anu dipaksa sebab cekanggin Nabi rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mastakrahu alaihi diangkat pena yakni dituliskan kinayah karena dihampura terhadap umat kaula hiji al khata'u kasalahan dihampura dua nisyan bohong tilu mastakrahu alaih pemaksaan dipaksa sanksi kesalahan orang peting-peting numpakan iji awewe disangka pamajikan hurang barang geus beres dicaangkeun weh horeng tatangga kesalahan teu kudu dia teu kudu dia tatangga dan cicing we ongkoh salah nisyan kapohoan teu kena sanksi poho udah ngalaksanakeun wati zina poho atau semacam puasa urang dahar urang zina urang jima gitu poho poho ya artina jima ke pemajikan poho sanksi batal puasa poho sanksi termasuk nu dipaksa teu kena sanksi asal bener-bener paksa Zaid ya mana zinanya tuh abdi mah teu zina itu sia calana tinggalin ingat calana tinggalin teh ingat kanu nyandung aya lalaki nyandung limit jasa tekanyawan kuno kolot rapi wahara jasa jimangsa nu kolot kalengitan salaki jabejang salaki teh ngariung ngancak nu kolot kok ngariung teh tilok sinarieun unggal peuting amat ya biasa lagi mun tatangga maot ngariung tiluna tujuna aya maulidan di musola nu masjidan ngariung ieu mah aneh unggal peuting ngariung bae teu arti akhirna nu kolot eta kan selidik punya nyelidik sebab nu kolot mah leuwih tibatan buser mah teu sakumaha nyelidik dah wah nu kolot mah pokona mah bin mah eleh bin eleh masya Allah intelijen negara eleh kuno kolot teh nu kolot selidik oh begitu salakina keluar dituturkeun ku janazah oh asup kadinya berarti lain ngariung nu wajar mah ieu ieu mah kurang ngajar mah waduh ieu salaki guys antep beres salakina teu keluar deui biasa nyana nyumput teu salah bener teh mah ngariungna mah bener hajuleng we ngariung ngan mampir heula doang meureun di dinya tah teu kebal pamajikan datang ka dinu kolot assalamualaikum salah tadi ka haji ka dieu nya ya henteu bikin ka haji satu da ka haji saja tadi ka dieu kan ka haji saya ka haji naonan ini naonan sakena teh nah sia mana kamar sia disumputkeun meureun dia nya salaki aing di dia di handapun ranjang atuh teangan jadi kena
geus teh meuni keluar tangan besi aya di lamari tah sugan ngaringkuknya na pede jasa teh nongora teh henteu aing nyuput-nyuputkeun salaki batur coba mana kamar teangan di lamari teangan pas kahandapeun ranjang aya kolor tadi Ki Haji kolorna tinggalin Masya Allah dasar kaya mah kolor ulah tinggal asupkeun ke naon ka tas atawa kadiekeun ke kasorbankeun tinggalin kolor nah iya cak do kolot ya ini adalah tanda bukti waduh geus cakot pamit dengan beres nungguan salakina datang jam 12 Assalamualaikum buka sorangan wah iya lain berkati hanet kene leg ku sorangan wah aya angin naon ya kalau tenang we aja tenang we coba tuh biasanya gesek mahokeun cai nyokot sorangan teu boga cukup bae kan sia jadi kos kieu lain kos kieu tadi tah si mana ngariung tah berkata tah sia sok teu percaya bae tah berkata buka ku sia tah ieu sangu ieu kakakna jeruk segala rupa tah eta berkat tanda aing ngari tanyakeun ku sia tuh ka supir tuh aing geus ngariung gegeran be ieu kolor saha cak Ki Hajina pun manggih kolor di mana eta geus teh bisa ngomong deh tungkul Masya Allah ya dikasungutakeun kolor ya mangkani ngurut nyusut aduh Masya Allah cak Ki Haji aiku ya Allah naas ting malam iya tanda bukti ya Allah ya Rabbi atuh geus deuk kumaha tuh cek Ki Haji teh deuk kumaha tuh cek geus kieu mah enggeus pilih di antara dua bau pohara jaksa agung mah eleh maksudna pilih kumaha lamun ka ditu geus bola balik ka dieu mun ka dieu ulah ka ditu pilih cek dana keula tuh isuk bae ulah penting-penting kieu henteu wari keneh angkat kakimu bau bodak pan ieu imana ngabangun aing cek dana teh lalu ngomong mongona pilih ayo geus tedang bae isuk diparepeh ku jalan teh terus tadi dengekeun kayak gitu ya beda ada penimah anu tadi nak pamajikan wanita jadi siun sebab kaduluna kunyana teh macan tutul aing jadi siun jaka mari mah bager jasa tilok ngomong nanon gua kos macan tutul Masya Allah ieu pamajikan kasandingan macan tutul tah ieu lemah mun deuk nyandung sing hade ulah sok aju kolor tinggaleuh segala sorban tinggaleuh sing limit sih hai endek mah asal ulah brang-breng brong atuh ya Allah barang nyaritakeun nu nyandung mah geus moal anggeus-anggeus berbagai pengalaman aya kabeh di dinya lamun hayang nyaho sempitna dunia nyandung urang mah kuari bisa seserian ya tuh urang teh nyandung lega perasaan dunia jang nu nyandung sempit alabatan kolong bale nyelek kali itu bisa nu kolot teh kali itu bisa nu kolot teh kali kolot nanaon teh hirup kos itu Islam mendek musyawarah jeung nu kolot sawada panglamarkeun ku nu kolot aduh insyaallah geus bener gentil aja hayang guru
Zaid dipaksa, jelas-jelas dipaksa. Nu maksana ge jelas-jelas aya seorang jawara numun manehanana pemaksaanana teu dilaksanakeun lain hiji lain dua, tembaklah bacoklah, maka Ki Zaid dipaksa bener-bener titah ngazinahan hindun. Nah iya fala hadda alaih, sebab termasuk kana hadis Kangjeng Nabi rufi'al qalam an ummati al khata' wan nisyan wa masakru alaih. Teu kudu diha jeung teu doraka, teu kudu diha jeung teu doraka, cak saha ieu fil azhar, urutkeun ceuk kaul azhar. Kaul azhar teh istilah dina minhaj kitab urang ayeuna isyarah ilal khilaf, nuduhkeun kana percekcokan. Khilaf anu qawyun min qaulai Syafi'i, wat di antara dua kaul Syafi'i anu qadim jeung jadid azhar ngaranna. Wa kadza kullu jihatin baha biha alimun, gitu keneh kos jelema nu dipaksa baetina pada teu wajib jihad. Kullu jihatin, setiap jihad abaha biha alimun, anu ngamenangkeun ku eta jihad alimun kiai. Aya jalur nu ngamenangkeunana, jalur ieu teu meunang, jalur ieu mah meunang, jalur ieu mah teu meunang, jalur ieu mah meunang, jadi ngaranna jihad. Lamun urang ngaji geus bisa ngajihad-jihad luhur tah jelema, naujeh ngawajah-wajah mentek jagona Ibnu Hajar. Naon eta nyana bisa ngawajah-wajah ucapan-ucapan ulama. Eta teh hesena ngaji teh. Jadi ngawajah-wajah wajah ieu meunang ditilik tina dalil-dalil laki wajah ieu mah nurutkeun imam anu teu meunang, nilik kana dalil laki wajah ieu mah itu meunangna rada handap lantaran dalilna ieu wajah ieu mah teu meunangna rada handap lantaran disimpulkeun engkeuna aya kaul aujah dan lain-lain sebagainya. Tak ulama lamun geus bisa ngawajah-wajah hebat. Carita doang, orang baru-baru ngawajah-wajah macana geus setengah eugeg. Komo nu teu mondok, nu mondok ge teu waras jasa. Waras. Hese ngaji mah urang kapanggih jeung kitab anyar deui, kapanggih jeung kitab anyar kapanggih deui jeung kitab nu geus diaji ge asa anyar deui bae. Beda jeung maca koran. Koran kiri-kiri, koran kiri-kiri lain kitab mah. Beda maca kitab mukun urang ditaliti ka dieu dalilna ieu tadi. Oh, komo lamun urang nyaritakeun aslan wa jami'an. Asal teh artina qaidul fiqhiyah. Coba menurut asalna qaidul fiqhiyahna coba kumaha sampikeun ka puru-puruna. Ieu jami elat jami'ana kumaha disebutna mustarok. Tah lamun urang ngaji jamul jawami teh ka dieu tah neropo ka dieu beuy pohara. Sedengkeun masalah teh kapan moal karuat teh elat mata wujidatil ilat wujidal mata wujidatil ilat wujidal hukmu wa matan tapa intapa. Jadi kurang diteuleuk elatna mustarok ngaranna jami'an cik kumaha wah geus puyeng ieu ngaji ngadengekeun ge puyeng atuh kumaha nu maca. Kata geus urang ulah ngahina ge ka guru-guru urang, ulah nganggap enteng ka musonib jeung mualif lain lalaga. Aju ka mangpaatanana nu mantek di araji sadunya nyana teh geus boga ikhlasna lain lalaga.
lamunnya ngarang teu ikhlas moal manfaat kajian buku magi kurang kumaha ku ari kitab Ambalaya kaluaran ti Misra loba kitab Madinah kaluaran ti maka doktor nyararieun kitab hayang urang maca teu hayang komo haju jerona segala anti tahlil anti kunut masalah geus anti dalil anti kunut mah tapi ngadalilna nu bener weh urang ditaliti cek nu bisa ngaji kayak coba dilihat coba didele-dele ieu bahasana ge koski atah ieu mah ieu atuh naon bedana cek urang atuh teu ngunutkeun mah tuh kan mazhab Hanafi mah teu kudu nyieun kitab-kitab deui geus bae atuh teu kudu disunah teu kudu nyieun kitab nyana ulah nyunahkeun ka maqalah Hanafi ieu dalil Hanafi nah hese-hese amat begitu nyana nyieun kitab deui teu tertarik urang naon teh eueuh ikhlas tapi lah mulai ikhlasan mah dimumule ikhlas mahal ikhlas urang ngundang kiai muludan beda carita anu ikhlas jeung teu ikhlas ieu mah nyinggungna kana amplop puyeng panitia puyeng cenah ieu geus aya sajam setengah mun naik kapal mah datang ke Palembang atuh kunaon diakurkeun ka kapal haju tiket ke Palembang sajam setengah sabaraha duit nyana ngakurkeun ka tiket eta kiai jadi lelecehan tapi lamun ikhlas iya tuh kula mah ieu mandek sakadar nyampeikeun bae teu kudu dipikiran urusan mere-merena keur dibere bae alhamdulillah keur henteu bae atuh mah nya kitu deui bae nu bener oleh karena neser aduh ikhlas teh kadieu deui si ade panitia mana ieu kuliah dek balik atuh naon ngumpul-ngumpulkeun panitia balik bae bolos kullu jihatin nabah biha alimun kanikahin bila syuhudin kos nikah teu make saksi menurut mazhab Syafi'i rukun nikah teh aya 5 hiji panganten lalaki 2 panganten awewe nomor katilu wali nomor kaopatna saksi 2 kalima 4 5 saksi beres aya nu 5 eta Zaid bogoh ka anak Ki Khalid kemudian Ki Khalidna aya di sawah Zaid nyamperkeun ka sawah Waalaikumsalam ye jasi Zaid Mbah pan ngabahkeun emang sia ngabahkeun ka Abah pan ngabahkeun ulah bogoh ka anak Abah bogoh emang sia ka anak Abah bogoh kasindun diuk jadinya digalang diuk baik Zaid aku beneran nuker maju lah ya Ahmad jeung Muhammad kadieu sakade aya nu kadieu sia kadieu diuk tadinya tadi saksian ya aing nikahkeun anak aing Indun kebeneran Indun teh keur mawakeun sangu mah keboboko Dun kadieu kadieu enaon mah kadieu aya enaon mah siapa we tak kaki Zaid siapa mau meureunnya ye diuk kene deui yakin ku abah dek sia ditikakeun kaki Zaid siapa dak meureunnya geus saya abah kuari ka dieu geus Ahmad Muhammad saksian businya ya geus tuh cekal ngeuna tuh teh aing nikahkeun anak aing ngaran Hindun ka sia kalawan mas kawin sia boga seperti ada sia ay neng yang seperti dan ieu mas kawin baraba bang sia boga mau duit henteu teu mau duit cekeuna teh mana tuh ieu mau jam tangan doang seperti harga jam tangan nang milih di mingguan 5.000 dek sia Indon di mas kawinan jam tangan 5.000 semua salah keluarkan jam tangan dah aing nikahkeun anak aing ka sia nya kelawan mas kawin jam tangan harga 5.000 rupiah kontak
Hai guys, kobil tuh nikah, nerima kola nikah, hindun anak bapak mas kawin 5 mas kawin jam tangan. Jadi, beres ini nikah gente gustu kudu ondam segala nengok orkes segala macam-macam. Di sawah beres, tuh, atuh geus beres tuh saksi 2 Ahmad Muhammad aya, walina aya, eta Ki Holid. Panganten awena aya ditukangkeun hindun. Nah, jaen aya panganten lagi atuh beres. Yes. Jaen. Saya gerak itu ka imah itu. Gerak ka imah gitu. Jeung hindun tah, telas bawa bapak majikan saya ka imah gitu. Gara unjung ka masya. Ye, mah mancan di bejan saking kajen bebejan sia tas nikah kitu digaung eta sama. Naon hese masya Allah babari jasa pikir mah hese amat sih segala ukey-ukeyan iyalah itulah geus teu kudu segala tulak talek make talek bayar 1.000 rupiah di mana horeng. Nah kejadian geus nu kejadian ngabau-bau sungut atuh jadi nalai kejadian dage kudu lapor jutaan keneh bae nya geus teu kudu dibaca geus babari. Nah, menurut mazhab Syafi'i, tapi menurut mazhab Maliki nikahkeun teh teu kudu make saksi. Panganten lalaki aya, panganten awewe aya. Aya teh hirup kene, adapun di mamanana panganten awewe masalah, ada hadir henteu lain masalah. Wali aya, teu kudu make saksi, kesetiluan. Wali, panganten lagi panganten awewe jadi. Maliki makan cukup bos gitu. Kan mau diperpanjang ya, mau diperpanjang lantaran engke bisa-bisa ya mah masih jadi maka wali. Nah jadi satu jihad kulu jihadin abaha biha alimun madhab Hanafi mangga menangkeun kanikahin bila suhud nikah teu make saksi. Andai kata Zaid nikah ka Nyi Hindun ditikakeun ku bapana ngaran Khalid tanpa disaksian ieu teu kudu jihad sebab aya jihad anu ngamenangkeun Hanafi. Teu kudu jihad, teu kudu ya. Kasalahan mah kasalahan teh lantarannya na mazhab Syafi'i, lantarannya teu make ka mazhab Syafi'i, tinggal ditanya bae taklid teh sih ka mazhab Syafi'i. Ketika henteu taklid salahnya, ketika taklid atuh kudu nyaho bag-baganana dina urusan pertikahan di mazhab Maliki kumaha. Udah ujug-ujug di dinya udah bae. Tuh, ngan tetep teu kudu jihad. Zaid nikah ka Nyi Hindun diwalian ku Ki Khalid teu disaksian teu kudu jihad. Padahal mah cek mazhab Syafi'i mah ieu teh salah ngan aya satu jihad. Maliki ngamenangkeun ulah jihad. Ya Allah, ngaji mah jadi nyaho pan urang tuh kan. Sebab nikah kene beda jeung mulai nikah ieu menikah dengan perbedaan mazhab. Atawa nikah tanpa make wali, aya nikah anu ngamenangkeun teu kudu make wali mazhab Hanafi. Atawa aya mazhab Ghair Mudawan Daud Zohiri. Ieu mah keur carita ilmu, ulah coba-coba sia nya. Awas ya, ieu mah keur carita ilmu ye. Mal diperpanjang wae nya moal. Kieu sia sing solonong deui. Contoh seperti Kiai Iskandar Iski musyawarah. Tengah-tengah musyawarah meureun nyana neuleu aja tertarik akhirna nyana merapat. Begitu merapat hayang rapat beneran, akhirnya ditanya jadilah pernikahan tanpa wali menurut mazhab Daud Zohiri. Masalah atau mazhab Hanafi cuman kudunya carana.
ketika nyana teu nyaho carana awas bakal dikutuk. Tuh ieu keur carita bae nyana nikah di hotel jeung seorang janda tanpa wali. Ieu kan jadi masalah. Wow, masalah gede tuh hari tadi. Kiai nikah teu kudu atuh ke wali. Atuh nya mah boga dalil anu terserah lah nya namanya ke tanggung jawab dari Allah na terserah. Gak ieu keur carita tetep nikah. Nya boga dalil tetep teu kudu diihan. Adapun kelanjutan nya engke di akhirat tergantung nyana jeung Allah. Urusan batin nyana jeung Allah hanya Allah nu nyaho. Tah Zaid nikah jeung indun make mazhab Daud Zuhiri misal, tapi acara-acara tertentu ieu mah singkatna bae, atau make mazhab Abu Hanifah anu ngamenangkeun andai kata wali teu kudu diwalian hege tah ieu teh nyana terus bae datang ka jima lah ada sebab naon sebab aya jihad anu ngamenangkeun tangga wajah-wajah kitu teh hese jasa. Imam Syafi'i mah teu sah andai kata wali ya zina kecuali dua marhalah atau wali mafqud eta kan kudu wali hakim lain lah nyolonong kitu bae tetep make aturan-aturan di mazhab Syafi'i mantap mazhab Syafi'i mah paling apik paling loba di dunia penganutna jeung paling mantap dirasakeun mazhab Syafi'i beda jeung mazhab-mazhab lain. Mantap Indonesia Syafi'i mayoritas, Turki Syafi'i mayoritas, Mesir Syafi'i mayoritas, kemudian Suriah Syafi'i mayoritas, Baghdad Irak Syafi'i mayoritas. Walaupun kelahiran Imam Abu Hanifah di Baghdad tapi mayoritas Syafi'i. Tapi aya mazhab Hanafi di ditu mah di Mesir saeutik, kemudian atau di Suriah saeutik, di urang mah kuari khusus mazhabnya cuma Syafi'i. Eueuh nu ngamazhab Maliki, eueuh nu ngamazhab Hanafi, eueuh nu ngamazhab Hambali. Indonesia mah mutlak Syafi'i. Adapun nu teu kunut teu beramazhab. Eta mah Persib. Muhammadiyah atau PKS. Jadi cara mah teu bermazhab. Sama sarua jeung Saudi Arabia. Wahabi ngaranna. Lain masalah teh mah. Aing mah ke mazhab jelas nu tanggung jawabna. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ketika orang teu make, ndek make ijtihad sorangan we aing mampu mah. Ketika teu mampu harus kembali ke mazhab anu opat. Ketika orang henteu urang mah teu make mazhab ndek lumpat ka mana bakal kakurung ku mazhab anu opat tadi. Sok geura ge. Urang moal make mazhab anti ulama, cilaka si anti ulama mah. Aing mah anti mazhab, ndek khusus bae make Al-Qur'an jeung hadis. Sok aing bisa mah. Bakal akur bae ka salah sahiji mazhab, geus kakurung ku mazhab nu opat. Aing mah anti Syafi'i, lumpat ka Maliki, akur jeung Maliki. Sanajan nya teu mengakui bahwa jana mazhab Maliki, akur jeung Maliki. Aing mah teu akur jeung Hanafi, akur jeung Hambali, moal aya nu kaluar inu opat mazhab wajan kuku mage nyana nalungtik Al-Quran jeung hadis moal kaluar ti mazhab anu opat ngaku jeung teu ngaku lain masalah. Mantap ka saya teh tinggal ngaku bae sih. Atuh gitu-gitu keneh hese-hese amat sok ge. Hayu geura bahsul masail geura ge Quran jeung hadis totor ku maneh tumplekeun kabisaan jeun. Sok otak tumplekeun wabeh 12 pam mual keluar hasilna mun teh Syafi'i Maliki, mun teh Maliki Hambali, mun teh Hambali Hanafi. Kajen ku kumaha ge geus kakurung ku eta. Lamun kaluar ti eta nya teu make Al-Qur'an kajian hukum ge salah ngahartikeun Al-Qur'an. Salah. Andai kata eueuh nu ngaku Maliki lain, Hanafi lain, Syafi'i lain, Hambali lain, salah kajian hukum ge ngahartikeun Al-Qur'an. Lamun jana ngahartikeun Al-Qur'an ku polona sorangan pal yata bawa maka daun minan nar siap-siap diseret ka jahanam. Jadi kumaha deui mantak si hade urang mah geus lah kudu sadar bae urang mah. Sadar aing mah ngaji teu sabaraha sapira mingguan ge bari ngawudu.
lah tuh aing mandek nuturkeun ieu bae geus gitu bae hese amat sih ijtihad ngaji henteu naon henteu ijtihad dina ijtihad ge jana sabaraha kemampuan fananya paling ge jana teh bisa alfiyah nahulah paling ge bisana jeung sorob sakitu doang tambah meureunanan jeung mantek lamun di universitas mah ketika bilagah munazarah ketika nyeritakeun tentang kitu fan-fan anu lain mampu apa henteu yehe ulah sambarangan mazhab mah kabeh ge hudang hees ditanya nu 12 pan moal dingkekeun deui 12 pan hudang hees bepan hudang hees coba ge tanya Haji Pede hudang ge Haji karung di mana ke nanya karung bae ge masih ke karung nu mana nya ke pohon karung nangnya ngalipet masih pohon kene tapi Imam Syafi'i Imam Hanafi Hambali Maliki hudang hees tanya masalah fanu 12 mau dingkekeun deui Masya Allah karim dek kudang kubade teh ieu ngawajah-wajah nantak kaula ujah budak urang istilahna ge ieu bae nu kurang diaji kan ngabogaan istilah minhaj istilah fatul muin istilah fikih teh beda-beda. Nah istilah minhaj kan lamun di awal mah urang ngajina dikanyahokeun istilahna lamun sahih istilah minhaj naon aus asoh istilah minhaj naon lamun kitu zahir istilah minhaj naon azhar naon kemudian aujah naon ngabogaan istilah-istilah ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ngaji main derek-derek bae hese lah cerewek aing mah hese na ngaji geus da moal ngaji saboro sia tah ieu kullu jihadin abaha biha alimun tiap jihad aya nu ngameunangkeun alim ketika aya nu ngamenangkeun asal nikah berarti aya nu tanggung jawab jaga di akhirat nyana melalui dalil-dalil otentik dalailul fikihna diterapkeun asbawan nazairna diterapkeun kunyana berikut usul fikih pajokotan hukumna Al-Qur'an kieu hadis kieu dan lain sebagainya ditilik tina mustarokna jami'na elatna nyana tanggung jawab di hareupeun Allah berarti aya nu ngamenangkeun ketika seseorang nikah teu make saksi lantaran milu ka mazhab Hanafi Maliki teu kudu dihad jelema nikah teu make wali milu ka mazhab Hanafi teu kudu dihad tuh nu anda kullu jihatin abaha biha alimun ieu percis kal mukroh jami adami wujub jihad tasbih ngaranna nu kos kitu cak sahih ala sahih ari kaul sahih isyarah ilal khilaf wahinun min wajhil ashab